Pantes ini beri udut, kelepus. Aduh. Acan kok acan ayam. Dia mah nyepertikeun deh. Pertikan dia mah. Ada siang aku dawai kain. Pertikan dia. Nyepertikeun we. Kelepus, cicing heula atuh loba rake cicing geus ngadongeng yo. Kelepus. Aduh. Ngongadan Allahu Akbar, rokok dikusaikeun. Kopi disuruput, sarung dibebasal. Pantes aki-aki make sarung sakura. Anu kahanap merengkel kaluhur digeleng-geleng. Kawas besot geuningan. Dengaranna ge bantuan atuh. Daek daeng eta meureun nu alus dicarokotan ku ijuna. Jabang geus caropong sarungna tepa kasunutan ku udud. Tembus kana tuur-tuur harideung. Giri di gerek mangkat ka masjid nepi kana lawang panto geretek teh hujan. Dangaran eta Pakitu cek pamajikanna teh aya naon ki? Hujan ini. Atuh ki kabina-bina teuing hujan mah atuh magrib mah isuk ge aya deui ieu. Atuh si aki teh tungtungna balik kanan. Gerak. Geus ngopi deui. Dangaran-ngaran di imah magrib henteu isya laba subuh dunuh. Ala jomen mah komo Piala dunia direbutkeun piala akhirat poho sia teh. ya kalana kitu. Padahal luhur mana piala dunia jeung piala akhirat sok. Mun popohoan merebutkeun piala dunia nepi ka anu pae sagala. Aya piala akhirat poho maneh teh. Nya. Tuh. Tapi dibalik di mana urang beres isya, beres dikir, beres wirid, geus sasalaman tuluy balik geretek teh hujan, pembelaan lupa. Rek imah mah kitu. Kajian kukucrut, ada rek ka imah pembelaan sarung dijieun tiung. Padahal poho teu dicarana. Kumaha kitu? Barasa teh sarung ditiungkeun atuh rayun-yun. Gening siloka katanya. Nya dina wayah. Ieu mah ari ngabangun masjid jiga saramanget kabeh ngabangun masjid nu keur cadungkul ge di gura-giru diajakan. Ajak gerak. Semangat ngabangun masjid mah nu matak nyieun masjid ulah jiga nyieun pasaran. Kumaha cin pasaran? Muninga ibu pasaran. Antos arah Para tinggal gotong mayit geuning. randang. Tah, ibu ngeusian masjid teh bapak ulah jiga nyieun pasaran daek nyieun teu daek ngeusi. Mesian. Sok sah nu daek ngeusian pasaran. Kenyien. Tukang nyieunnan pasaran ge mungeun dina ngeusian mah sok kajeng nu paeh teh. Tinggal bangunan. Taji nyieun masjid teh ulah jiga nyieun nu kitu. Nyieunna semangat. Waduh, tukang ngadukna aya. Iya deui. Anu masang-masangkeun engsel aya. Aya deui. Anu ngabalang-balangkeun kenteng aya. Aya. Anu tukang ngukur aya. Aya. Anu tukang ninyuhan kopi we aya. Aya di dieu. Aya di dieu nu kitu aya. Tah. Alhamdulillah. Samsureti. Lain heula ada ieu teh personil teh aya 7 urang gitu. Jangan sabur. Kumaha? Ada acan akewe kudu aya pacamat tah. Aya bapak ketua BPD atuh tenang we nah atuh. Dah. Naon? Tah, bantuan loba pirak era atuh. Nah, urang hiji we heula jangan. Iya. Atur nuhunna. Ketambi pisan. Nah, atuh dakeun panayagan make urang setengan we. Tah. Lari sawer. Di bapak saya. Ulah, Pak Camat. Alhamdulillahirabbil alamin. Pak Camat, atur nuhun Pak Camat. Aduh, lain teh. Itu Camat macan. Ieu mah Kang Ian ieu mah. YouTuber. Aduh, udah. Ya YouTuber nu kieu tah, geus gede hasilna tina YouTube ge. Tuh, mantap. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Maka jangan lupa. Ya aing poho tuh. Nuhun Kang Ian nuhun kata pakuh kapiheulaan.
lain keur khusyuk keneh keur khusyuk da keur ngaji keneh heula acan geuting oan Ampun. heula nah masjidnya kok masjid teh Ya. masjidnya Masjid. nu gawe aya minuman kopi we aya Aya bikin masjid teh. duruk kana opak aya Aya. nah nu kitu mah tara gawe tuluy balik teh bebeja we mah kamu Aikeun nyeuna mah kitu pada aik-aik. tapi dina leubeung ngeusian pamunggung raja nya tah mudah-mudahan ye ngalangkungan ye pagelaran wayang sanaos wayang saeutik da kete aya sidawala Aya mari lu. dengan ieu teh waktu kari-kari ye dibatasi atawa henteu ye ini sampai jam berapa nih Pak Camat nih Lalu panitia aja. jam 3 innalillahi wa inna ilaihi rajiun jigana urang dieu mah can pernah ningali ustad tapi kapingsan cekek we aing atuh Waduh. sabab sim kuring mah papuhu biasana lamun dakwah model kieu teh sajam Jam di mana-mana ge. paling lami sajam setengah Kumaha tuh? nya leuwih ti kitu mah lembur we urusanna Karing itu kan. ngitung Gitu. nah ieu teh Ya. nah Itu tah. siloka wayang teh mentak bahasa kolot baheula mah Ai naon cenah? nya tak geuning dina wayang ge aya jimat sabda wiku Ah, aya piatosna nama-nama. naon jimat di dieu lain pedang Sanes, jimat di dieu lain keris sanes. jimat di dieu lain ali anu sok digosok-gosok kana calana nepi ka herang-herang jeung tarang Sanes. ali di dieu lain kongkorong ali di dieu nyaeta lain balati Jimat itu. jimat di dieu lain balati jimat di dieu lain kongkorong jimat di dieu lain ali tapi jimat di dieu mung siji angin di rumah anu hiji kudu di rumah naon akidah la ilaha illallah eta jimat teh Pak la ilaha illallah Eta nu kudu di rumah teh cenah. eta ieu mah ali we digosok-gosok kana calana alah batan ka pamajikan ai ali hayang herang pamajikan kajeun kucel ge Mantap. jujur we di rumah ayo useup ge meuni hayang nu alus Kumpulna kamu. kukumpul ge komo meuni hayang spesial online meuli ge aduh pokona mah tah pernah baheula manggung ka Kuningan Macana? boboga hajatna datang kabeh salaki jeung pamajikanna Pak itu? ai salakina mah kitu we musa mesem juga nu era Ya. pamajikanna ngomong meuni semangat Kumaha? pokona padalang engke mapang bahaskeun masalah musab ayo nu boga salakina mah buluhan belehem dengan nu era cetek kunaon nu hajat salaki abi sakitu keur riweuh hajat kita meuni kuat janjian tadi jeung nu kaundangan isuk cerek ka waduk Dharma Uslup cetek bu hajat untung pahajat teu deukeut jeung abi Tuh. lamun pahajat deukeut jeung abi isuk musupna bareng jeung abi Kalau sarua anak itu namanya. atuh da aing ge sarua tukang ngecentul di tung krabul walungan tukang ngurak Gitu. aing teh tah tukang neangan liang teh kieu liang belut tah Biji kudu di rumah teh. nya eta nu kudu di rumah teh jimat teh naon ari sabda omongan naon ari wiku teh guru jadi keur ngarumat la ilaha illallah kudu boga guru ulah ngacadah dina ilmu agama mah Oh gitu. aya nama loba diajar agama ka Syekh YouTube Kiai Haji internet Nadi. Al Ustad Facebook Nadi. geurasok Ya. pangarsa Al Mukarram Google Buka. disuruh parupa we Datang kumaha tuh. akibatna teh pan loba hoak jadi we korban hoak teh ayeuna mah tuh da media teh geus parake tiktokan TikTok. nya goyang dumang segala rupa nih Aya. nya dina tiktokan teh Aya. nya anu eta teh geus baheula mah lagu aing geus poho-poho acan teh Naon? oh Selawing. lagu TikTok bari nyarong susu geuning lagu TikTok teh merak di seragam SMA
Entah apa yang merasukimu hingga tega menyakiti aku yang tulus mencintai. Entah apa yang entah apa yang merasukimu sia kasurupan tah. Aya deui saruling si Pongbok. Aku mah seluruh kan. Eta mah nu hareup ngamera bari tanggeng bujurna teh. Kumaha? Nu tukang nuturkeun. Heuh. Heuh bari mundur we nu ngamera mah geuning. Nah itu jadi haresek ieu. Heeh geuning laguna teh aya geuning. Heeh. Nah aing kalah kos gelo gitu ya. Aduh, ampun.